Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umi sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah hatur nuhun pamidaramang sadayana. Jangan lupa subscribe, subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Oke, tarik lagi amin. Untuk tarik amin nu beda suara ciri eta teh nu gede. Nadana sok semudon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Sebenarnya mah abdi mah ece maca salam 3 kali teh lainna naon keur nyoba. Sekali tetap seperti itu, yang kedua kali tetap seperti itu, yang terakhir nu katilu kali tetap nu ngajawab salam teh nu tarik sora anger awewe. Nu itu awewe nu tarik teh. Nu dia ibu-ibu, nu dia awewe. Nah di dia Allah lalaki, ieu anu hareupeun abdi teh lalaki. Aduh dari lalaki mah ece boro-boro ka kuping sorang dan punggung makarieu ngalolong ngalongkeun abdi juga nu barokok geuleuh sok geurang ece ka kuping teh ku ece maca ngajawab salam ya tuh kan lain cek abdi wungkul cek batur ge sarua nggak abdi yakin dina mana abdi mau muasai ayeuna naon moal awan sanggi ka bapak moal goreng sanggi ka akang yakin dina hati akang pasti akang ngajawab salam ngan sora akang teu bekas abdi moal rek-rekan ka bapak abdi moal nyusulan ka akang da yakin di mana-mana abdi tos paham semarak suasana sorak nu pangolobana lain lalaki tapi awet bahkan ayeuna nu ka dieu angkat ngaji ge lolobana kompak lolobana nu ganeng dina pangajian nu teu cicing dina pangajian nu sok riweuh ku pakaian nu sok panasan ku harta batur nu sok alak ilik kana pakaian batur ajengan runtag rumah tanggana kagoda ku pejabat dipecat ka olokku nusok nganyun teu kaop salaki teu boga duit nusok nganyuk tara bebeja ka salaki bahkan budak cerik oge di aisna soku ku samping punya budak disampaikan ke kakak mudah-mudahan ya awewe urang dia sejarah dia di surga ya robbal ya tiasa ke ulang tahun dekat harimu atau dah itu jeung dihareup keur bisa segala aya jika dilomong alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq al-hadis amma ba'du. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sejarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami kuno hadir dina ieu bingah dina ati sababia jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji disakseni ku langit sinareng bumi akan jeung eja jeung ibi angkat ti bumi ka dieu maksud tolabul ilmi
belaan aja ninggalkeun nonton TV karena ramena Ikatan Cinta di RCTI. Kaum buruh pegawai negeri pedagang jeung petani diregeregan ku seueur para ulama sareng para kiai, pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri utami dina ieu ngaji dioyeban ku pemain inti nu geus teu birek deui dina ngaji lolobana nu hadir iwalti aki-aki jeung nini. Maksud bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri asalna ti Pangandaran ti Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Urang kompak aminah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama, diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna. Kalau tina puting ayeuna kurang sadaya diperingatina bahkan nu hadir jumlahna leuwih ti 2. Sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga di antarana ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa. Disumpingan ku jajaka jeung wanoja diayeban kududa jeung randa. Maksud tujuan sadayana iwarek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Sok sanajan penting ayeuna ibu jeung bapak ninggalkeun si Elsa dambaan jeung kaya deui harapan iwati hayang pamenang ridho ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga ieu penting ayeuna sing jadi saksi, mudah-mudahan urang dikumpulkeun ku Allah dugikeun ka surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat barakah keselamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka paduka alam Habibah tercinta, Habibah termulia. Naon ayeuna rena duduk rena. Habibah tercinta, Habibah termulia, da moal aya urang sadaya lamun teu aya Kangjeng Nabi, moal aya ieu alam dunia lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, ibu, cinta ka Kangjeng Nabi? Nu paling dia aja cinta ka Kangjeng Nabi? Moal aya aja, moal aya akang lamun teu aya Kangjeng Nabi. Yakin dina peuting ieu, yakin dina ieu wengi ruh Nabi hadir di tengah-tengah urang sadayana. Panitia masangkeun tenda dicalikan di hadapna kurang sadaya. Moga-moga di akhirat isukan urang sing biasa calik di hadapan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng sadayana assalamu alayka ya Rasulullah. Keluarkan salatna, bacakan salam. Nabi Muhammad yakin langsung menjawab salam kita. Ya Rasulullah, sadayana assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Raqad aina ولطيبة طرفة عصفا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. Nagrak wetan bersalawat, sama-sama membacakan salam kepada baginda Nabi tercinta. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad meninggalkan dunia tidak mewariskan harta. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak mewariskan tahta, jabatan dan segalanya.
tapi Nabi Muhammad ngantunkeun alam dunia ngawariskeun 3 perkara. Hiji as-sunnah, 2 Al-Qur'an, 3 para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Makana keur urang nagrak wetan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa orang yang cinta kepada nabi maka sama dengan cinta kepada Allah. Siapapun orang cinta kepada para ulama sama dengan cinta kepada nabi, cinta kepada nabi sama dengan cinta kepada Allah. Orang cinta ke Allah jaminannya surga. Maka doakan dia para ulama nu aya di kampung Nagrak Wetan, nu aya di desa naon Karangjaya, para kiai para ajenganana ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Ukeuringan anu bae dia mah geuning teu amin. Kalau mau prek HP teu amin juga nu keul ka ajengan. Baca aminan ajengan teh ai teh sing paranjang yuswana. Amin. Da keung atuh lamun di Nagrak Wetan tos daya ulama. Keung atuh lamun di Karangjaya tos daya ajengan. Urang teh ece alim bodoh tina ilmu, kabayang lamun urang Nagrak Wetan barodo tina ilmu, rek salat teu apal ilmuna, rek ibadah wudu oge teu apal ilmuna, hariana haji umrah teu boga ilmuna, naroskeun ka kiai nanyakeun ka ajengan nu tos dipayun geus teu araya ngarantunkeun alam dunia, iwa kasaha nanyakeun ka budak ibu ka budak bapak nu di pasantren. Leuweung basa lamun budak ibu di pasantrenkeun, leuweung basa lamun anak bapak di pasantrenkeun, palebak lamun teu di pasantrenkeun anak ibu bodoh, ece jeung akang inung bapakna bodoh, naudzubillah ibadah kita sia-sia. Mata aminah doakeun para ajengan di dieu sing panjang umurna. Amin. Di mah teh ridho lamun ajengan di dieu maot dipayung daripada kudu ajengan maot di heula mah mending kena RT. Ayo Pak RT. Hidup RT. Hidup RT. Doakeun Pak RT sing diterima iman Islamna. Goreng atwete teh udah cenah RT nacan maut emang doa eta jang kanu maut da sanes. Oh ibu teh ngadoa ka Allah teh nyuhkeun ya Allah abdi yang ditampi iman Islam da soalnya ge teh calon ahli kubur mohon Bu. Oh ibu bade marawat teh. Ece nu pae dia bade maut teh. Sok atuh gerak hos berjamaah. Subhanallah sareng sadaya ma'assalam Saykhana Allahu Rabbi biruhina ya Rabbana. Sama-sama bangga kita punya ulama, punya kiai. Ajib Al-Quran biruhina sama ini. Assalamu fi ahli saykhana Allahu Rabbi biruhina ya Rabbana. Insyaallah grup terbangan hadrah di mana ya? Hah? Di mana? Sukasari tapi itu. Hah? Kerasep eta vokalna meuni agung sahana wi oh namina Cenah Ahmad Ghazali golongan Jamilin tuh. Sok hari santri semangat untuk santri, jangan merasa rendah hati, jangan merasa minder kalau kita menjadi santri, apalagi kalau orang lain mencaci maki menyebut santri teh sok baru duga tuh ngeri hati, semangat. Sebab ya teh ibu, santri teh subhanul yaum risalul ghad. Santri itu adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Para kiai ayeuna tos daya nganturkeun di payun saha pewaris para nabi, nah ieu santri nu bakal jadi kiai. Maka bobogohan nya. Ai geus bobogohan mah moal bener ka ditu ge. Terus katutup otak teh ku cinta. Kadang sok aya paribahasa kalau cinta sudah melekat teh kontong kasa coklat.
Kalau cinta sudah bersemi, cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara, tai kucing ge asa peda. Asa can manggih, ece abdi macan nguping, tai kucing asa peda. Awewe tai kucing mah kumaha. Tuh kulit apalan situ hasan. Tuyuhan lalukannya unggal poe ngaletakan teh kucing. Nudit teh hormat, pengatur waktu, penertib wajib. Ieu MC lagi neng meninggalis, neng sing jantan ustazah. Bu Haji doakeun sing jadi presiden. Pokoknya mamun Bu Haji jadi presiden, mak neng ku Bu Haji rek diangkat menjadi menteri. Menteri lagi mal kagok, menteri agama jurusan pertahlilan. Master of ceremony, aki-aki nini nyebutna protokol. Jadi kudu gerada gaul atau bahasa ulah pengatur waktu kali-kali mau bahasa Inggris. Master of ceremony itu neng Rina bade ka mana? Oh, sugan teh bade uwi bade diduakeun aya masing dibuka juri. Oh, nyan baratna. Jadi dihormat para kiai, para ajengan, terutami kesepuhan musola naon ya teh? Musola Hikmatul Hidayah Kampung Nagrag RT Hiji RW 3 Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya Karawang dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tong dilewihan, tong dikurangan, menghargai nunyeun sepanduk. Bisa nyarekan lucu. Nabi Muhammad SAW, mari kita bergegas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ajib dan mencermati dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bersama Haji Aak Nurul Muhibah Ishaq Seurhuis dari Kabupaten Pangandaran. Atur nuhun Kang ajengan ketua sesepuh ieu musola, mudah-mudahan selalu sehat. Panitia penyelenggara ieu acara peringatan pami telepat Mang Onan. Bukan mana abi Mang Onan? Mang Onan guys? Hah? Mang Onan? Nu mana Mang Onan teh? Oh, kan itu tukang berjemuri, Mang Onan. Oke, nuku abdi dibanggakeun, Masya Allah semangatna. Barudak Barnet, barudak Nagrag, itu teh para pemudanya semangat aja. Tah karena berjamaah kudu juga semangat gitu. Para pemuda yakin katingali semangatna ngamajeunkeun agama, mencari ridho Allah di nararaga peringatan Maulid Nabi. Barudak Nagrag Wetan pasti barudak Nagrag Wetan mah balager saroleh nu soleh mah. Tepuk tangan buat barudak Nagrag Wetan. Sok jam kudu kieu tah jadi Barnet teh daraek ngaji pasti Kang Barnet teh dia mah teu aya anu mabok jeung judi, minuman keras, narkoba, whisky, brandy, mention KTA, itu pengiring jadi PBK, PBM, pelajin dan di dalam hal mual Barnet bahasana baragus dan sok aya barudak pemuda teh bahasa teh anjing. Oh bari teler anjing ari jajan cilok si anjing ari jajan cireng. Aduh endek minuman keras yang diketakan ulung peda jeung genyer lengan ditata di udah sewang lewe. Dianting celi lah lamun ku masih maku kawat nu hidup nang bulu. Alah teh meuli keneh ya barudak Nagrag Wetan darek ngaji alhamdulillah Masya Allah. Mudah-mudahan selalu semangat Barnet. Ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sadayana, pupuh lemur papayung masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa na Witi Payun tadi nyuhunkeun Widi, Kepala Desa na Kepala Desa Engal, alhamdulillah mudah-mudahan ieu desa Karangjaya ku Kepala Desa Engal sing majeng.
Eta pemimpin orang tesinya ke masyarakat, amin. Iya beda seragam, iya barudak naon iya. Hah? Hah? Tinggal di mana? Di Kebon Kelapa. Oh, di Kebon Kelapa. Alhamdulillah. Sok si engal kata larang 30 juz. Bangga ku budak di pesantren mah hafal Al-Qur'an 30 juz. Hari ini nama kata Al-Qur'an teh juz 30. Beda aku kata 30 juz jeung juz 30. Masya Allah, sekian semangat jadi santri. Lanjut. Tidak bingung dia kedengaran positif telas. Ada mau iya terlalu kumaha gitunya empuk teuing jaba badak. Terus lah ieu cekap rawas asa jadi tukang cukur. Mangonan. Atur nuhun ieu panitia terus masihan kopi. Acan dileut ieu kopi teh masih keneh ngantuk. Acan bengras ditinggalian oke. Ya ningali si Aa barudak kadro, ongkoh barudak muara tapi juga aki-aki. Untung aya luak white kopi, pasti cenghar ku luak white kopi. Nah dia mengonang tapi teh gaduh panyawat perih angan sareng leuleus tukur. Tapi biasana cageurna teh ku Pocari Sweat. Ampura lain menta ieu mah ngabejaan. Masya Allah, jemaah sadayana lanjut. Kurang kadia heula aya nama dengan memperingati Maulid Nabi. Dina spanduk panitia nyebatkeun nuliskeun Maulid bahasana. Ari abdi tadi di ditu penak jeung aki-aki pangijeng nini. Abah bade ka mana? Bade muludan. Eta geuning aya nini bade ka mana? Muludan. Ari pas abdi ngalerek ka dieu geuning ieu mah Maulid, ari si abah nyebut muludan, si nini nyebut muludan. Tapi geus jadi kabiaan di priangan di orang Sunda di mana-mana upami aya pangajian dina bulan Rabiul Awal sok disebut nate di ngaranna teh muludan. Muhun Bu. Sami di dia? Sami. Akur? Kada ari Karawang masuk aya kasarna. Mun Tasik rada lumayan luis lemes. Sami ka, Ibu ka, mun Karawang Bu, huy. Haroras juga orang Banten Ibu. Aneh Ibu, beda dina pangaosan mingguan jeung dina pangajian muludan. Sok aya di dia pangajian mingguan. Poe naon? Poe Minggu, ceu mingguan mah di mana-mana ge. Mingguan mah poe Minggu da Jumat ge tara poe Senin. Ari angkat kana pangajian mingguan jeung kana muludan mah meuni beda kabina-bina. Tadi si Abah angkat kana muludan biasana mun anyet-init kana pangajian mingguan. Eta si Abah sok make sarung, kari-kari rek kana muludan mah si Abah made rongka, make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Nini dasar nini ayeuna mah zaman no. Angkat kana muludan teu beurang teu peuting eta si nini teu make sarung ka jeung samping. Idet kana muludan rek ningali hadro jeung geuning si nini ngan ukur make celana leg. Kompak atuh celana leg. Teu ngingetkeun eta biti si nini geus jiga suling. Tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoek ku anak kucing. Dikoek ku anak kucing. Opak kan bekaskeun bisi setruk. Teu yakin nanti korong mah ngagenok sia kan. Ieu tong ditahan-tahan atuh. Kapan Indonesia teh merdeka nikmati kemerdekaan. Si akang mah geura sok kaluhur teh bekas ka anak teh ngomong bekasna. Kitu teh layak. Dikoek ku anak kucing. Nini mah
lepet gegelen aing. Tapi alhamdulillah da oce mah pasti eta teh di lejing jeung namongan di luar nama aduh meni baru nih kudu gitu. Lima keluar di lejing ngungkul bagi lejing teh pungsat. Luar dongeng sing kayu segede kadal ka ciri. Cuncurungan tapok borok ka ciri. Pakai baju setelan BLD uja liat dunia. Deumna lurah luhur sabeula. Arokna bupati buka paha tinggi-tinggi. Rata hidup iya ya neng parawan mah keluar tengahnya anak sukan teu sae ulangannya acuk anu saret sih bahaya komuliar ti wengi dari poek seur orai kobra neng orai kobra teh bahaya orai kobra di mari karopea sakali macok teh sok bahayakeun hei parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling beuki dieu loba maling-maling na teh tengah khusus nakam kaum istri hirup kudu hati-hati sebab di zaman kiwari loba maling liang yang naon tai kecoli bisa liang coli si bener kan melanggar aturan pada zaman akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke penginapan seperti ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan nah untuk bela keme ece angkat kana muludan ibi angkat kana muludan nini jeung aki ketinggalan para pamudi angkat kana muludan ikhlas ibu angkat ka dieu jawab ibi ridho angkat ka dieu bapak ridho ka dieu kakaro Pak Ridho Bapak Ridho angkat ka dia dipaksa ku panitia aya memaksa seseorang ka dia teu awas kada ngaji ulah dipaksa ulah kapaksa ternyata luar biasa ibu ka dia dipaksa henteu nu maksa teu aya ka geuning kali suet sadua-dua geuning kalah kadinya atur nuhun makonan pokoknya batoskeun makonan kadampi pukar suwete ngan sirah ku hati teu catur buka ieu nyeri teu kuat biasana mah ku susu cap beruang karim atuh baca wala kakang jawab makonan yang apa makonan nu mana ari makonan teh asli urang dieu orang Sunda lain eta teh makonan teh urang Sunda campuran jeung Jawa jadi makonan mah ahlu Sunda wal Jawa dalamun Jawa ungkul onon lamun Sunda ungkul anan kapan ari Sunda jeung Jawa huruf identikna bedana saeutik Jawa mah kana o Sunda mah kana a mun di Sunda jajak berarti di Jawa mah kompak mun di Sunda tatak di Jawa mah mun di Sunda batal di Jawa mah mun di Sunda kuntul di Jawa mah awas naon sia ditengor ya kana o tungtungna jangan di Sunda kuntul di Jawa mah bangok eta mah kitu ye kapan kana o di Sunda kuntul di Jawa mah bangok da kuntul jeung bangok teh ari lanceuk manuk sawah kitu teh jeung mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah sarjana barang mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggi ini astagfirullah beuki edan kabayang eta mangonan lagi perele ka ece ka imah assalamualaikum cepet ih geuning RT mangonan monggo colok aya di Allah ibu jeung bapak luar biasa kaya ikhlas dipaksa henteu nu maksa teu aya tapi sadaya ka dieu maksakeun nuhun Bu ulah dianggap ayeuna barang teu sabaraha masalah maksakeun ieu teh realita fakta dan bukti yang nyata ibu ka dieu kumaksakeun adalah merupakan dorongan secara lahiriah secara dohiriah apa menuju ka
surga. Bu, ibu satu acan angkat ke dia, bapak satu acan ngalengka sampean ibu satu acan ngupatkeun dua pandangan. Begitu ibu angkat ke dia kada pengajian kakarek dua lengkah bahkan ti satu acan ngalengkah oge. Allah geus nyatet ka jalmi anu bade angkat kana pangaosan. Naon ibu catetan ti Allah, naon pahala ti Allah, naon piala ti Allah. Allah mere jalan keur ka surga. Luar begitu ibu dugi kana tempat pangaosan, calikna jadi ibadah, lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, nundutan cek saha baledog nuna kita dalil tuh buku boro-boro nunutan nunutan oge can karuan sila coba eta ngalanggar hukum. Bu aja wios aja uih ku panitia teu dibere berkat terus dipasihan dawa ngatu lain barali kekal cai cing tuh turutan barudak mata itu kalau itu ngabring ruas kan abdi aya mah onan alah kasokir teh kabur lanjut murunan ieu ngaji geus bubar ieu geuning panitia barudak geus barali. Ay pas dugi ka dieu ternyata masih kene ado masih kene sambutan barudak mah atuh bari mau berkat ditanya teh nemalan bari sasolawatan we ayo sallallahu ala Muhammad balik namunang berkat anja kaguning saudi gurunan di dahar ustad. Allah ya Rabbi aja sinjana di ibadah sadayana abdi ya Rabbal alamin. Bu ibu aja dorongan yang kedua yang jadi motivasi para warnet belan ridho neangan ibu biaya barudak nagerak petan tengah ensekeun masyarakat dia anak mau payan anakku barudak warnet alhamdulillah. Luar apa yang jadi motivasi jadi dorongan? Satu adalah Allah memberikan sebuah anugerah. Apa anugerah itu? Adalah mahabbah. Naon bu? Kompak naon? Sakali deui naon? Mahabbah. Apa ibu mahabbah? Ari mahabbah teh CINTA hijikeun rasa cinta. Apa sih dijurik TV mah nyambung enggak? Sok ibu baru dak bageula baru ini ngomong apaleun? Ibu mah ngalaman pasti. Lah urang mah lahirna tahun 70 ka handap. Eta lagu teh tahun 70 aja bangnya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Mau pinteran sih mah. Mah kita meni pinter. Mah budak ngomong mah bisa teh teh. Tapi budak ayeuna mah cinta aja gitu. CINTA. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CINTA. Budak na apalan ini na ulung. Ay tadi mah nenek na apalan budak na melong. Sok balikan deui rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang masa kompak renung. Ya Allah, semua pasti ada perasaan cinta kepada Nabi melebihi segalanya. Punten bu, repet terpakai. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi beki dia, beki namahan, beki ngurangan. Kompak beki namahan, beki ngurangan. Ari kasalaki beki namahan, beki ngurangan. Bagus. Cing, akang rek nanya ka akang, boboh ka majikan, beki namahan, beki ngurangan. Cocok. Ih, beda atuh cinta urang ka salagi
pamajikan mah sebatas anyar kawin unggul paling nila sebulan 2 bulan 1 tahun tak paling nila. Mohon Bu. Geuning kunaon cara cinta urang mah teu awet sebab cinta urang ka salaki, cinta salaki ka pamajikan sok euna lain setan. Astaga. Makanya cinta tidak harus setan. So ibu kakang jeung Nabi masuk ibu aneh, cinta na ajaib da anugerah ti Allah. Ibu pernah jeung Kangjeng Nabi? Nu berak ibu pernah mendengar suara merdu Kangjeng Nabi? Pernah bapak mencium harumnya Kangjeng Nabi? Aneh, tak pernah panggil, tak pernah ngangse, tak pernah mendengar suara Nabi. Boga foto lagi henteu, postur tubuh Kangjeng Nabi teu apal jiga kumaha, tapi cinta urang melebihi segalanya. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu luar biasa. Abi bade naros cinta ka Kangjeng Nabi. Sekalipun yang bilang cinta itu adalah istri yang punya suami, tesieun ku salakina sanajan salakina kumis baklang segede waduk, tesieun sanajan salakina ceger gagah. Ibu cinta Nabi, cinta. Akang pamajikan akang nyebut cinta ka Kangjeng Nabi, akang timuruan henteu, akang keuheuh henteu, sungguh tidak punya perasaan. Cek boboh henteu ka mangonan. Ya Allah, beda cinta urang ka salaki, beda cinta ayeuna ibi ka pamajikan, akang ka pamajikan, jeung cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok rumah tangga geus kolot ieu mah dan aya mah lain cinta naon atuh Bu? Tanya Mohon Bu, kasih sayang. Kunaon geuning ibu awet rumah tangga pedal geus eueuh cinta aya warohmah kanya kukanya eta timbul rumah tangga sakinah sare jeung aki-aki. Cicing-cicing gak protes. Timbul bapak tumanina tumpak nini-nini. Naon atuh ayeuna akang lamun nyebut cinta ka pamajikan cek abi akang asa teu normal. Sok akang bageulak bogoh teh cinta teh ka pamajikan teh dasar pamajikan teh ngora keneh geulis. Kak Neng ayeuna boga ka bogoh wajar. Bogoh cinta sabulan 2 bulan kawin awewe dikeureuyeuk bareu geus bareu teu puguh we. Awak ditilik ti gigir leungit asal lama ditutup ti hareup sieup disawang ti tukang kenyang geus hamil mangko boga 8 bulan riweuh. Make baju kabaya kalah jiga orang kadut. Sare nangkuban kalah 7 lautan. Da beuteungna antel kana kasur aya kana jeung suku ngangkang. Mata ungkleup. Kabaduh geus suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsi. Geus teu paruh Bu ece. Mantap teu aya cinta abi we ece kieu jeung salaki. Da geus lami rumah tangga teh geus hampir 28 tahun. Aya bogoh ayeuna teu. Jujur salaki bogohkeun keneh teu. Sok kasih jeung salaki nya no. Kita aja sok kasih eta jeung salaki. Ngajawab tara wadul da bagus. Bapak sok kasih eta jeung bojo. Kasih mantara ngan dilampiaskeun pagede-gede hitut. Pusing ka pamajikan, pusing ka salaki rek kasih era ku anak pagede-gede hitut. Salaki di dapur duh. Temal ku pamajikan rapre. Tojo anakna brot. Ya Allah, kelo biasa. Siap banget jadi mah kosong ibu kabalet-balet betem-betem tepuguh judul sok salaki ge abdi minum gitu kamari mangonan nyeri hati ku salaki sambil buka tukang hatiku terluka sampai ke ayeuna hati tidak bisa terobati kerma capek atau dapat yuk pasti ngarasakeun ka awewe teh awewe pagaweanna beda jeung lalaki. Mohon Bu, sok salaki ibu angkat ka sawah mangkul naon macul doran kapan maculna mah di tukang rek naon rek macul dugikeun ka duhur bapak geus loor balik ka imah eueuh deui pagawean heunang heuning tapi awewe 24 jam beurang peuting urang nyamel ti peuting urang nutu ti peuting sok ece tuh tingali teteh bari dihidang urang kali neng kene dugi ka bumi digolelkeun ceurik hanya ada di antep orang cek ini mati bawa bageriuh nenen juga pemate bawa mamate tulu tapi dah kuma ucu teh geuning ngayar wae bawa ka dieu nen genyel budak teh tepikeun ka reke bapana geus anakna geus reke bapana milu boboakan cek bapana teh owah hanya ada di antep
mantap atau masalah hati bawakan daerah aku batur tapi dengan susu cak beruang tapi mah penunjang sahana mina itu emang mana dia RT ya ini orang kene nah kita teh mangonan tah eta pokari suwe naon teh pucuk kopi kok jangan mangonan tapi da cek abdi mah mangonanna kudu ku susu kali atuh da awak begal dan musu teh pucuk terus nikah teh aja mangonan atawas terus gaduh sabaraha putra mangonan hiji oh mangonan sekali ngajulu gitu subhanallah RT meni ngorakeun alhamdulillah semangat pokona ibu anak salaki bawakan diantepnya wah cek-cek teh ka dieu pagane kula koan era ku tetangga sok ka dieu sampurkeun ka sabelah deui nganggur baik tah parasmanan jeung budak Pak tengah puting teh meni riweuh ku sabelah ku budak ku sabelah ku bapakna tapi aku susu teh offset ikutan ngaluhurin dada susunahan pun bujang kali anak geus opat ya aduh ibu dibawa anak anak kena puyang dia ceplok endong dibawa ngaringklok keplok dibawa nyangkere bake saking nyot kalah nyelap no huntuk kena kota itu ada harga seurat lah ih ngecek abdi mah jujur kamari tamangonan sami uka tukang nyeri hati arit tarik mah coba asa teh untuk masalah kita cabdut teu beudang ditanya abdi wingaos di daerah Karawang Karawang ujung assalamualaikum dengan jawab salah kita dah ayah Assalamualaikum gitu orang teh cabdut geus mangahade sampeurkeun aku naon baeud wae hayang kopi bung naon atuh pokari we bung naon atuh hayang nenen dayang di kapan aja ami seuri salah kita ami manja gitu maka kita tawarkeun naon ami nyenangkeun hate salaki tapi teu bisa dikitu-kitu salaki baut kita harus ai teh kunaon ka mama kalang ngajak pasea mama teh capek balik ngaji di Karawang teh jauh lain deukeut perjalanan Pangandaran Karawang teh jawabanana anu matak bakin nyeri kana hate waduh bohong mama teu percaya mentas balik ngaji mama teh tas ulin naon alasan apa karena disebut mama tas ulin banyak cenah ngaji di Karawang biasanya balik di Karawang mah di Bagasi teh sok aya beas karung 2 karung tidak ada kosong saya teuing ke apa dia mah susu cenah ka Karawang tah kitu tah mangonan alasan itu nyeri pokoknya mah tapi kan kaya nyeri cari teh salaki atuh da keur mah capek datang di panggung gara-gara teu mawa beas nya teuing eta masalah panitia urusan nya anu biasa ieu mah mangonan nu biasa sok aya nu biasa cenah mangonan mah teu biasanya biasa abdi mah bager moal babaran penta ka mangonan ngan abdi mah nitip ka mangonan abdi balik ti dieu tong nyieun pipa seun jeung salaki kitu geus saja daripada abdi kudu pasea deui ka jeung salaki mah diribut aing mah jeung onan teh aduh onan riweuh Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik cinta urang ka Kangjeng Nabi beda ibu nikah ka salaki akan nikah ka bojo yakin ieu pasti ada timbul rasa cinta ada timbul rasa bogoh dengan melalui pertemuan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang keprok reueuh mana tadi mah satu we atuh tenang nah mun arek-arek kabeh sabar aja keprok babarengan kami betah tuh da saya mah kumun jeung kieu teh ada apung ngaji di sisi sawah tadi teh ramtuk deui teh tebing lembing oh itu biasa ai kusum panennya mau teh jadi aya beas nih aja beas ada wes siraman pokoknya ada wes
pasea gitu. Hampura mangonan hampuranya wajib ngobrol gitu omat ulah dianggap heureuyat. Hampura mun da ieu mah pengalaman Bu Haji mah nyaritakeun anu atos menjadi kebiasaan gitu. Mangonan mah teu acan ulah seueur pikiran mangonan sok we anu atos geura nurutan. Lah aja mangonan abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisa aya beas muncan di karungan. Nah, anu jelema mah kudu saling-alingan. Sabab jelema mah sok aku kapohoan gitu. Allah ya Robi, Ibu. Bu, yakin Ibu nikah jeung salaki, akang nikah jeung bojo, mimiti wawuh, geus wawuh pasti aya rasa hayang, geus hayang aya bogo. Tapi beda jeung Kangjeng Nabi, teu pernah panggil, teu pernah bertemu, luar biasa. Inilah adalah anu ojo ti imah jauh ka dieu, kajeng akang ti imah lempang ka dieu. Ibu ka dieu kana motor teu? Motor. Tapi teu. Tuh dak kadorong ku cinta ari geus aya cinta mah hese. So, ieu barudak. Boga ka Bogor jauh. Di Jugjug, anggang. Ngapain jalan? Jugjug ka hiji? Teu karasa. Surabaya. Tukang ojek. Abdi inget tahun sabaranya eta teh ngalagu eta teh Haji Darso. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur. Tah eta teh ngalaguna teh Haji Darso ngantos maut. Haji Darso teh duka tahun sabaraha emut eta teh mautna Haji Darso teh dadakan teu kudur heula. Di parios ka medis ternyata Darso mautna ngadadak teh capeun mapai-mapai jalan sabaraha. Ngalawan Haji Darso mah dicarekan teh kalah naik karena tanyakan kurang-kurang. Mereka mana Haji Darso rek nyusul ka Bogor jauh cenah. Mau naon mau bodas. Tapi ieu dah Haji Darso mapai jalan satapak naik karena tanyakan kurang-kurang nyusul ka Bogor bodas teh kaburu capeun Haji Darso akhirna ngagoler dina amparan sajadah. Maot Haji Darso teh dadakan mata ibu teh urang kudu eling kana maot da ulah nyebut cenah aya corona saloba nu maot dadakan meme aya corona ge seueur nu maot ngadadak mah muhun Bu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan aya deui artis anu ngalagu gendong kemana-mana eta si Basurip maot ngadadak kunaon Basurip maot ngadadak capeun ngagandong boe jelema sa Indonesia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Malaikat Israel tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Ibu urang kada emut kana mah kada ade akidah canak nuikeun ka maut la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ibu bapak cinta ka Kangjeng Nabi sangat istimewa sangat luar biasa. Kunaon geuning ibu pangna kitu ternyata lamun ece nyerat nulis keagungan Kangjeng Nabi, kemuliaan, keutamaan Kangjeng Nabi moal bisa katuliskeun sanajan ayeuna penana mangsina ibu lautan cai nu aya di alam dunia ieu moal mahi kalah eret cai lautna. Lir ibaratkeun ayeuna ece nulis dina kertas-kertasna daratan alam dunia ieu moal bisa katuliskeun kalah eret kertasna tanda keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah semuanya ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah umpang tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Gusti urang elah apaan da ibu Gusti urang nu ieu sadayana ieu sarerea sepakat rek sadayana mangga ibu diajarkeun ku ajengan keur sakola diniyah sarerea sadayana sarerea sok atuh bareng Gusti urang sarerea Kangjeng
Habibillah, berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa sholawat simbah Ibu ari maca sholawat sok aya bosen teu? Wayak kumaha wae enak maca sholawat? Oh, ya Allah begitu besar cinta kita kepada Nabi. Ibu nujung istri kamu nang 2 jam. Balas ibu cinta ka Kangjeng Nabi. Nu dibaca, nu disapa lain nami nu sanes tapi nami Kangjeng Nabi. Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi. Muncak bahasa ulama, oh kasihku, ya Muhammad. Ibu terus-terusan kikituan ke istri ka kanyahuanku salaki rek amak muagu. Akang rek nyarekan mual. Pasti akang langsung agak beruk memeluk ibu. Akang teh, mama. Ibu sok itu tara. Aku aja kudu gitu. Salaki ku hiti sawah teh, keun be balokot ku leutak oke. Kapan saya nama kitu wanita yang soleh aman. Tuh, teladani akhlak Rasulullah dina keluarga aja. Ulah ieu mah alus ka salaki teh, lamun salakina kaloba. Tapi ngaku, Pak. Ieu kan prasangka ya kan. Ieu kan korban wungkul ieu. Ieu mah teu rumah tangga rajeun, alus. Lamun aya pulus. Aya pulus lulus, eueuh pulus mampus. Benar, Bu? Aya cicis romantis, eueuh cicis anarkis. Da nikah di mana nama awet teh duka kumaha ari ku salaki pambalikeun kongkorong mah duh balik nyoba menang 5 bulan salaki usaha dinu jauh balik pambalikeun kongkorong inget yang pamajikan datang teh mama ieu bapak pambalikeun kongkorong yang momo aduh langsung aja mencetan sabaraha ditawarkeun bapak arek mumpung beurang oh dibere goyangna ge meni goyang gayung nanti lu poe kongkorong dijual deui oh goyangna teh tinggal gayungna we bungkul aduh di pasien artos 1000 zaman dun diberi duit 1 juta aduh nggak dangkak sarega juga bakaka diberi duit 5.000 nangkep juga kewuk ya begitu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang tarat itu baginda Rasul mah bojo Rasul lagi ngamanja setiap nyari sareng bojo manggil ya Humairah menurut hei cantik hei yang kemerah-merahan ibu kantos teku carobek itu ya Humairah pernah deh nyamu ada cenah kayak hidung aja lagi ada yang disebut Humairah ada disebut Romeon aduh dah akhirnya panggilan teh sok nararing kami mau aneh zaman ayeuna mah cik atuh sing ngukur kana saldo ari manggil teh ieu mau dimanggil teh bubun yayah salah kita teh bun naon bubun telan hidup namun itu sepertos palura pacamat aduh asisten bupati datang abdi mah menisap manggilan teh papa piayang eta mana pak ngantor yang naik mobil lagi atuh Fortuner yayang kemana belanja pak naik Honda Jazz ai tatan hiji deui Mang Udin jeung Bioda pada atuh aja meuni gujrut sadesa awan teh apalun ari manggilan papa piayang ari pagawean ngal anjengkol aja mau isuk-isuk teh kemana pak anjengkol ya yayang kemana ngaramet pak enak narik sakala dah papa dah mama ganjengna sidiran dah diran
cok. Ini si ngukur karena keadaan cok. Yo Kanjeng Nabi mah ecet tegaduh harta tegaduh banda. Siti Khadijah saya dunyana ecet terus nikah jeung Kanjeng Nabi dianggo dikorbankeun demi agama. Boro-boro mun gaduh dunia ge Kanjeng Nabi mah teu dipake sombong. Ai urang menjadi umat nah kadang beunghar ge sombong. Aya di dieu nu beunghar sombong. Kalau nanya kamu leutik. Aya? Aya di dieu anu sok sombong kana kabogaan aya. Ada kongkorong ini karena pengajian diabaikan keluar baju aya. Awas, jangan jemput aya teh nu make teh. Boga koroncong golang unggal poe, unggal menit gagaro api-api rarateul. Kedang loba batur, aya nu kitu? Nah, awas para pemuda barnet boga motor ulah teh pake sombong. Kenapa digandengkeun? Hajat ganengkeun batur teh da gaduhan cepil atuh hargailah orang yang punya telinga. Kur. Beri motor murah ngayu. Abogat ku corona, uang dari setoran. Nungak we 10 bulan. Atuh digas teh kalah nyinyiran setoran. Di bawah mengko di rem kiri nih. Magul kuda. Hei Ece, anu balung hartong sana ngomong. Aya di dieu nu beunghar korek. Aya nu geus jadi haji korek. Eta nu ngajawab teh anu balik ka harta batur. Ieu mah boga imah gedong sombong, boga imah jangkung adigung, boga imah luhur, kumul luhur, boga kongkorong aya wih, ditemong-temong. Cik eta Ece kongkorong nu dipake rek dibawa maot moal. Lamun Ece panjang umur. Sakit ti heula maot bareng Ece awet make kongkorong. Malamun Ece maot ti heula sakit panjang umur ala eta kongkorong teh ku salaki dipake kawin deui. Lamun awena teu wau eta awewe dikawin ku salaki teh balan Ece nu dina grup WA. Nyeri ada teh ceuh. Kamana kana teh cenah ieu haji kongkorong jual. Jual ti ayeuna jual. Kamana kan duit tak bikeun ka ajengan. Ye ulah kalah seuri. Sok ka dieu teh ka ketua DKM, ka kiai, ieu Pak Kiai, da mama meureun geus sapupeuting teh. Ieu kongkorong teh si mama teh heula dijual. Jang ka mana mah ieu duitna? Sok yeunkeun pasantren, yeunkeun madrasah, yeunkeun mushola, eta teh barokah Ece ngocor ngalir tepikeun ka Ece maot teh tepikeun ka akhirat teh. Arek dijual. Awas, tong sana rombong kerjaku. Akhlak Rasul tiru sadidal kaya wa tawadu. Kanjeng Nabi mah seueur ka era ku Allah teh menta ka Allah teh bari jemprakna ibadah. Alura mah minta we mungkul salat lohor pogo kasar hampa. Maghrib tibrasare isya geus ngabobongkang. Subuh kaberangan. Dunia sangsara akhirat cilaka. Nu kitu jelema super bangkrut. Kata awas ya para pemuda ieu mushola nanti deh itu hidayah sok seueur nu berjamaah ka dieu nu sok berjamaahna nu kolot nu murah aki-aki atau barudak pemuda oh jadi ieu mushola teh markas aki-aki teribok si Ece eta sok nyebutna tajuk atuh da nyanyi tajuk teh tara dijuk-juk identik teh geus we masjid Ece sami pahalana berjamaah 27 darah masuk salah rombong pamudanya lah nu sombong anger mau anu jeger ge anger paeh pejabat mau kiai pupus astagfirullah kiai nu paeh sia awalat disuul sakuring awan astagfirullah si ojek ka kiai nyebut paeh ibu Ece aya ieu aya urang ka dieu teh demi cinta kepada Kanjeng kajeun ti bumi kapah tebih kajeun akang leumpang ayeuna jauh demi cintaku kemana pun ikut denganmu walaupun harus ku terjang laut dan badai bulan madu oh di awan biru guys bulan madu di awan biru mengagem bulan lapu berenang Allahumma sholli wa sallim wa barik ya ya nu bakal ngabandingan kana pangkat mulia na junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok bareng deui ibu Gusti urang ulah kita pakai ke Kanjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy langsung dari Ece maulid tadi ayam muludan kayak maulid naon
ari maulid naon ari muludan naon ari maulud besok aya nu disebut peringatan maulud nabi peringatan maulid nabi ilahar kurang priangan disebut muludan maulud peristiwa jerona aya naon peristiwa eta ilahar terjadina saha anu ngajadikeunana maulud dina eta aya nu dilahirkeun. Jadi muludan teh peristiwa ada orang yang dilahirkan. Di mana maulid isim zaman isim makan tempat dan waktu dilahirkan. Siapa yang dilahirkan dimaksud di dia adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu Kangjeng Nabi teh di mana dilahirkan? Di mana? Di Mekah. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Tong asa-asa di mana? Di Mekah. Ari Mekah teh ayana di mana? Di Arab. Pinter si Bapak di payung di Arab. Tadi Bapak mah ketol ngaos Arab. Ngomongi ngaos di daerah Bogor. Pak, Bu, ari Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana? Di Garut. Akang mah pinter. Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah. Tanggal sabaraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal. Tahunna tahun? Gajah. Bu. Jadi muludan teh peristiwa nu terjadi di bulan Rabiul Awal. Poe na poe Senin, tanggal 12, tahunna tahun gajah. Naon dilahirkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna Nabi Muhammad teh iraha dilahirkeun tanggal 12 mah tanggalna. Senin mah poena, Rabiul Awal mah bulanna, gajah mah tahunna. Di mana ibu bapak ditaros Nabi Muhammad lahirna iraha? Jawab baheula. Cicing, tong demo. Moal nyawa aja mah. Jadi Nabi Muhammad lahirna sabab Nabi Muhammad lain dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ayeuna Nabi Muhammad bukan dilahirkan di bulan Rabiul Awal tahun kamari. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Setuju? Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Apa keistimewaan baginda Nabi? Beda jeung nabi-nabi nu lainna mana? Bukti waktu dilahirkan Kanjeng Nabi ku Ibunda Siti Aminah babar daya beda jeung onan. Onan mah lahir teh babar pino. Ih, ajar atuh boro-boro urang nu teu pangkat RT acan presiden oge sarua gubernur sami. Nabi-nabi nu sanesna teu aya nu sapertos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babar daya kokok orok lir kening pitan socalir kening nyipatan sarta harum sesengitan mengkonan mah babar pino sok karunya ke RT bareng babar pino orang orok acan bisa dan soca acan disipatan sarta bau kahitutan. Aduh mengkonan korban bukan Siti Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk, dong bisa salahnya anu nyebut muludan, anu nyebut maulid, anu nyebut maulud. Jeung kitu salah teh ceuk. Ari di Caangan, ari itu di berarti ya kumaha mujur abdi di Caangan. Eta kanyangan mujur teh teh. Urang itu Padahal jadi simpulna maulid muludan sami sadana ge hade tong dicawad lamun anu nyebut muludan, tong dicarekan lamun anu nyebut maulid, tong diseuselan anu nyebut maulud. Nu alus kabeh oge sarua alus. Anu teu alus mah urang nagrak wetan nu teu init kana pengajian muludan. Bukan Bu? Semua ini didorong dengan rasa cinta. Di mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintang?
dari sawah akang turun ke kali, dari mana ibi datangnya cin, dari mata ala ece turun ke hati, kompak turun ke hati, sing alus tempo na ya barang turun ke hati, tuk tuk ketuk tuk cek abdi ge nyamung karena teling mah ibu saha eta ge orang nyebut jreng aya nu ditaga abdi mah jadi eta abdi mah sebatas tuk 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 gus atuh teh ngarorak cenah mah jrengan mah asa teh nyamung sabab tuluk tuk jeung jreng setelan antara kepak jeung igel sok ibu Allah teh sok nepang ka urang ikelan ku urang tuluk tuk Allah minta salat jreng laksanakeun salat di mana salat nu alus bapak jurungkeun ku ece kudu jadi pamajikan ami hirup urang barokah ayeuna urang harta rezeki berkah rumah tangga ayeuna ngareuna jurungkeun salat isina init ka Mas berjamaah mongkong hir sing tae ka Mas boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge angger akhirna sok dibawa ka makam astagfirullah atuh ece mahnya jenazah digolerkeun terus di masjid sok boro-boro ece boro-boro onan tah ajengan ge moal daekeun gimana ece onan deui onan Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik naon cenah teh Mas mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid kapan keur nyaritakeun masjid ieu mah teu terasa capek asa babaya pamaksudan rek naon maksud ke masjid salat hayang pahala sabaraha darajat maka ejek salah kitung dicarekan hujan angin dorodar gelap ukur payung ngiyuhan hujan agung cek-cek bapak tong kamasin lah kalareung hujan apa jawaban bapak geus kadorong ku cinta kadorong ku tujuan mama bapak mah menang dicarek bapak mah hayang barokah rumah tangga jeung mama bapak mah arek ini keun bae oge rek mawa ideu keun bae oge rek mawa batre sakajan hujan bapak mah rek make naon ayo lamun leueur nya ideu lamun poek makel batre lamun hujan make maksakeun ini ka mati alus henteu aja lamun hujan dipayung ke masjid teu alus tuna we di luar payung leli baca sok ajaran heula jeung ajaran heula lamun onan solahan di payung di jero masjid sok yakin eta onan keluarga barnet di demo eta ieu raha onan mimiti gelonan sorangan nyencai di payung padahal mata abdi ecereus dan tujuan ibu mulia ka dieu maksud bade milari ilmu bade milari pangarti sing jadi ibadah ngan abdi mung eleh ku ece abdi alim eleh ku bapak abdi oge sami ti pangandaran kudu boga tujuan anu hade tujuan abdi ka dieu tah mangkonan eueuh deui abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ece asap si ece meuli molotov jebut amplop sia fitnah tah lu jadi korban fitnah kieu orang awas lawanan di abdi dipitnah tak di tamahan beras lagi tilu karung abdi mah kali hayang menang amal aja sok berharga amplop berharga amal je berharga amplop berharga amal nah amplop 500 kamu usian menyengal tuh ima jampung tadi pakai ayeuna maot tadi bawa ima gedong musuh dipakai sombong tadi bawa kamu amplop sok kurang ka jero kubur ibu dikubur sorangan poek henteu tuh geuning apalan geus ngalaman dikubur tuh berarti ya dari riwa ibu jempung ka riwa nu rumaos ka riwa ke balik di dia jung balik deui ka makamnya urang bapak di lembur urang balik di ka lembur subhanallah nu bakal dicanak ece lain dunia lain harta nu bakal dibawa maut eueuh deui iwanti amal urang dan nu maut oge urang lain soleh maut kalau mau saja mau atur soleh maut teh mau amal usah mana soleh maut mana amal onan aja aduh nya adalah soleh kunaon corit cek malaikat teu mau amal kan hana di bawah onan bicara mah amal urang dan nu maut oge sok mangpaatkeun aja tah amal urang mata urang ka dieu sing ikhlas abi jadi amal abi ka dieu ikhlas sabab abi hayang meunang amal dalam menjadi amal pasti abi balik ke dieu ku onan bakal dibere duit
dengan tadi berwajib banget sing selamat di perjalanan didoakan ku onan itu duit bahaya ibu butuh ku duit ente butuh doa butuh duit kakak dua anak butuh doa butuh duit nah tukang tahu sudang butuh duit tuh butuh ngomolek jualan so kieu kikian yo panitia dipasangkeun di lampu nu kieu ieu teh peril yo di peser dibeli nama kenaon duit di dia kahade lain duit gambar monyet duit singkatan doa usaha iman tak lain ngadua ke Allah nu tara ngadua sombong ke Allah mantap abi mah kalau dia duit mah teu jadi pikiran teu eta mah urusan onan dibere we syukur teu we piraku onan teh jelema eling teu mah onan mun cek eling ke abi mah nangtukeun eling teu onan kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti onan teh eling mun mere leutik berarti teu gede tobat ka onan ibu teh eling oh ibu mangayu sabada peringatan maulid Nabi kurang tiru akhlak mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya yang cinta kepada Nabi semakin banyak membaca sholawat, insya Allah semakin datang semakin dekat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tekaros terus saja langkung sakit lu kapi hatur kira langkung dahapunten kasadayana abi bari teras ngabujeng ka daerah Cianjur selatan ujung acarana enjing tabu salapan mudah-mudahan selamat di perjalanan. Abdi didoakeun ku sadayana abdi bade ngadoakeun ka sadayana urang saling doakeun mudah-mudahan urang ku Allah dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah digampilkeun milik rezeki bari barokah pala putra keturunan urang sadaya sarore-saroreha rumah tangga sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan maut urang sing janten maut anu husnul khotimah tepak sareng Kangjeng Nabi bari disafaatan jaga di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Apapun pengorbanan panitia anu dipimpin ku Mang Onan sareng sadayana warga mudah-mudahan sing jantung tabarat tabungan di akhirat ieu urang kerepelakan di alam dunia di akhirat tempat panenna urang mudah-mudahan sing meuneu ku amal kasae urang keur waktu di alam dunia. Cipeujeuh jalan Cieurik meuli upat di abonan pepeueuh pan maruli ulang upat ka awonan lain teu hoyong ayeuna waktos dipanjangan tapi alasan waktos natos teu nyekapan kana ku bahasa si kabayang meuli kina kicik-kicik meuli enteng sisi pasar mun ngaji na lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu Mang Onan tuh anu ngajawab lakar mah nu tarik ririwat ririwat geuning hayang andahar mudah-mudahan ieu pangaosan agung mangpaas sinarep barokahna angkat ka diri ibu mudah-mudahan urang sing ngabulungkung ti Allah diberi jalan keur ka surga mulih ti dieu mudah-mudahan urang karenging ilmu anu manfaat hadanallah wa iyyakum ajmain subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.